Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dina dangat ayeuna urang medar carpon tina majalah Campaka nomor 27 tahun 1860 genap. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Teu Sangka. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Hendra D. Purwaganda. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Isuk-isuk panon poe moncorong ti belah wetan tangkal cau tangkal rambutan kembang eros papatong manuk gareja katuti kukur nu ngelakna tangkal alabasia kabeh mandi cahya sang surya. Gunung geger bentang pelebah batu lawang ngejegir segedena nahaun teu obah teu rengrot-rengrot. Harita Kang Atma keur diuk anteng ngahulang dina kursi anakna Nana oge diuk dina lahunanana sakapeung manehna ngareret ka hawu ruhai burahai seengnyeng sreng keneh urut bieu nyangu ti mimiti poe eta manehna kudu hirup nyorangan kadua anakna nu leutik pawur jeung risi kacipta hareupeunana lain pawur pedah kudu nyangu sorangan lain tapi tah anakna nu dina lahunan nu matak pawur kana hatena teh cipta sakumaha jerona jungkrang kaprihatinan nu kudu diambah ku anak-anakna. Nana jeung lanceukna Inah nu ayeuna dibawaku indungna. Manehna anyar pepegatan jeung pamajikanana indungna Nana teh pikeun salilana nya meureun. Tapi sanajan kitu manehna masih keneh ngarep-ngarep popotonganana balik deui. Babalik pikir malah harita oge kahayang namah geus datang tada teuing bungahna meureunana jeung Inah oge teu kungsi papisah samemeh celek lagrag talak malah tibeh dituna keneh manehna geus nanya nah mak moal kaduhung deui eta kalimah teh estu dikedalkeun tina hate nu bersih tina dasar hate tapi kumaha pamajikanana ambekna teu pareum-pareum tetep ngagedur jiga seuneu di lubang api. Moal jawabna mak pok deui manehna nyarita sing karunya ka anak urang apan masih keneh merlukeun pangjaring jeung pangaping urang nu nya-nya lamun geus pada ninggalkeun rek saha nu mulasara upamana mak mawa Inah apa mawanana rek kumaha terusna atuh sarua jeung emak ninggalkeunana apa ngalurjeunkeun Inah sedang eta teh anak urang kabeh ge sing karunya mah apa tangtu moal bisa mulasaranana kalayan sampurna mun eueuh emak mah apan aya nu anyar omong pamajikanana bari jam mendued nu heubeul mah ngaranna oge nu heubeul geus kudu diganti ku kituna marek balik tapi samemehna menta heula diberesan. Manehna ngan ukur tungkul ngadenge omongan pamajikanana kitu teu nyana tadina mah sugan pedah kaluar tina dasar hate omonganana rek ditarima ku hate nu bersih deui sanajan kitu manehna can beak harepan mak lamun dibawaas urang geus papada menang jodoh deui nepi kadinya pamajikanana kaburu nempas bari oge apa mah da enggeus manehna mentegeg asa kapepeg tarik pisan sanggeus ngumpulkeun deui pangacianana pek nyarita deui nya balebah dinya apa geus ngarumasakeun salah tapi naha nu boga kasalahan lamun menta dihampura moal ditarima apa geus sababaraha kali menta dihampura sarta sanggup lompang deui dina jalan nu bener tapi naha emak ngaberung bae. Dua nana repeh papada nganter pikiranana masing-masing di luar sora jangkrik nu patembalan jeung gaang awor jeung paralakna cai tina dangdaunan urut hujan tadi nu marurag kaanginan. Ti kajauhan hawar-hawar kadenge sora kohkol nu ngaronda dilagukeun ngeunah pisan anak-anakna bati rumah tangga nu ngan dua-duana geus tita tadi nyegrek di kamar. Rasa sumpeg ngenes keheul jeung nyeri minuhan hate pamajikanana
tunggu tutung salaki nyolo wedor teu kanyahoan cenah. Ari sugan kalimah pesen herap ka kedung jambe Kakang Mirja nu dipake alasan maneh teh nyaan herapna can datang. Ari laukna geus beunang. Randa urang kedung jambe bener ari lalaki padahal manehna nu teu nyaaheun ka anakna mah. Anak reang di imah manehna mah ngeunah-ngeunah we jeung titik-titik dasar milik ngalaman geuning di dua. Jadi lamun nepi ka jadina aing pepegatan eta mah lain salah aing. Cenah ayeuna aya basa menta dihampura sarta sanggup rek babalik pikir bohong. Adatna ari nu geus katohyan mah geuwat menta dihampura. Ari bongoh mah pamajikan kumaha engke meureun ceuk ingetanana teh. Apan aya paribasa hayam leuweung di kurungan lepas tina kurung nama titik-titik. Kitu pamadegan pamajikanana akhirna sagala tarekah Kang Atma hiji ge taya nu teurak hasilna nol gede. Pamustunganana maranehanana pepegatan anakna diparok. Manehna narik napas jero bari cengkat tina kursi. Poe eta manehna teu indit ka mamana lantaran asa teu puguh pipikiran sarta jero saminggu mah. Sanajan geus pepegatan oge masih keneh ngarep-ngarep pepotonganana datang sugan jeung sugan ingat yen kalakuanana kitu teh ngan wungkul matak nyangsara kanu jadi anak. Tapi sanggeus nu diarep-arep lebeng wae jeung nana katembongna cuang cieung jiga nu leungiteun indung. Pamajikanana nu di kedung jambe teh diteang. Nana tetep ngerasa teu betah, tetep leungiteun indungna sarta dina hiji poe waktu bapana kasindang tawang muguhkeun duit kalapa. Indung terekna ka pasar manehna minggat mapai-mapai sawah dina kituna mah sanajan budak ge nyaho rarasaan meureun. Jeung indung terek teh teu ngeunah tur jiga budak hideng deui minggatna teh mapai sawah ambeh teu kanyahoan ku batur meureun. Keur mah budak lembut katurug-turug gede pare atuh puguh laput pisan. Kalayan teu disangka-sangka dina pudunan amprok jeung lanceukna nya eta Ina. Kamanana lanceukna miheulaan nanya. Bade ka emma tembalna bari dumareda. Tadina oge Inah teh dititah neangnana lantaran indungna geus teu kuat lila-lila paanggang jeung anakna nu leutik. Kari-kari papanggih di jalan atuh teu kungsi jauh deui lempang. Kocapkeun pamiarsa kiwarinana jeung Inah geus galede dulurna tambah 2 ti bapana hiji awewe kira umur 3 tahun ngaranna Suryati ti indungna hiji Maman ngan geus rada gede ieu mah kira-kira umur 7 tahun. Sabaraha tahun ti harita nana setengah lumpat muru ka imah bari ngiwir-ngiwir surat dina leungeunna barang nepi ka tepas pek nyalukan nu di imah. Nyi Yo aya beja ti lembur ati rek direndengan kun serang sahaang cuk nu digeroan bari norojol teu disebutkeun jeung saha-saha nama geura ieu baca bari ngasongkeun surat teh kulantaran pagaweanana di kantor nu kudu dirapihkeun tereh-tereh masih keneh patutumpuk nana teu bisa datang ti anggalna mula. Pamajikanana oge teu majar kumaha datang teh dina poean bregna pisan. Barang datang kanu dijugjug nana kacida kagetna olohok mata simeuteun barang nenjo panganten lalaki nu diuk gigireun Suryati. Memeh ngadeukeutan manehna gigisik heula pikeun nyidikeun saha sabenerna lalaki kasep katuhuan adina teh teu nyalahan. Nu dibendo make baju bedahan teh maman adina keneh. Barang disampeurkeun panganten teh duanana nyaruuh ka manehna sarta pokna. Kang sanaos akang ka abdi rai atuh ka dieu ka Suryati oge rai nanging parantos takdir ti Gusti Yang Widi abdi sareng Suryati kedah ngahiji. Nana kalah ka ngembang cipanon sarta pokna man at pek dari uk deui sanggeus panganten dari uk deui nana nuluykeun caritaanana pikeun akang mah hal ieu teh mangrupa hiji rahmat nu kacida gedena ti pangeran. Lantaran ieu teh hiji perlambang yen bapa jeung ema akang ngahiji deui. Barang cengkat bapana indung terekna
indungna jeung Bapak Terena geus ngajajar hareupeun. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.